balik deh lah nyaritakeun kaayaan Bimarah. Sanggeus menang duit teu Ambu Edo, ladang jeung sieun teh Bimarah terus lempang incig rek balik. Hatena bungah pisan, malah saking ku bungah-bungahna bari lempang oge meuni hariringan sagala rupa. Lamun bae aya nu nempoeun mah geus pasti bae meureun aya nu nyangka Bimarah teh kilo anyar. Ngan untungna kaayaan di jalan harita teh meuni simpe. Heueuh ari rezeki. Memang gaib cenah cek oge. Buktina aing usaha nepi ka jongkir balik oge nya cek paribasana. Can pernah aing menang duit sakilobana. Tapi ari geus anjokan rezekina mah teu kudu capek-capek. Duit teh datang sorangan atuh. Ngan saukur modal ning sieunan ka jamaah telepon. Gerentas Bimarah bari suraseuy sorangan, bari lempang. Keur kitu ti kajauhan katempo rentang-rentang aya saurang awewe keur lempang. Dina leungeunna si Ganu ridu ku babawaan. Si Horeng eta teh Ceu Anah tukang kredit teh. Sigana mah Ceu Anah teh rek nagih bari sakalian nawarkeun barang-barang. Bimarah ayeuna mah teu leuwas, malah ngarasa bungah nempo Ceu Anah teh. Kabeneran sigana mah Ceu Anah tuh. Mumpung aing boga duit, rek bayar karunya mainna teh jalma capek. Hayang duit saperak-dua perak oge, katampo kudu ngidul salembur atuh. Sakalian rek nyokot barang, baju bonaonya si Sutardi. Kerentesna deui. Bimarah terus lempangna beuki ngincig, maksudna rek ngudag Ceu Anah. Rek bayar hutang jeung sakalian rek nyokot deui barang jang si Ekek maksudna mah. Bimarah tuluy gero-gero ka Ceu Anah bari lempang. Ceu Anah, kebeneran, tungguan Ceu Anah. Cek Bimarah gero-gero ka Ceu Anah. Ceu Anah anu kulempang di hareup marandeg, ret heula ka tukang, breh katempo ku manehna. Bimarah keur ngincig rek ngudag manehna. Ceu Anah ngagerentes. Yah Bimarah, apes aing mah isuk-isuk pangijing jam eta mah. Paling oge rek kanjok deui manehna mah. Nu basa harita oge can bayar. Ari ditagih sok leuwih galak manehna mah. Yah mending aing mah pura-pura teu kadenge aing mah lah. Heueuh mending ngajauhan bae. Gerentas Ceu Anah bari tuluy lempangna beuki ngagancangan. Atuh Bimarah teh jadi seueul gara-gara teu ateul. Terus gura-gura deui beuki tarik, tapi Ceu Anahna boro-boro nembalan malah beuki ngincig bae ngajauhan. Yah dasar manusia. Ari ngahaja-haja rek bayar kalah ngajauhan. Tah ari rezeki teh bener kitu, dasar boloho. Cek Bimarah tungtung mah teu ngudag deui. Geus lah aing mending balik bae. Heuh oge da keuna harjai ongko di mah teh poho aing aduh. Kapan aya PR teh aya saha? Jadi kapohokeun bae aing teh. Heuh meureun narungguan jalma teh. Ongko aing teh cenah rek nginyu kopi tapi lilas pisan cenah meureun. Gerentas Bimarah tuluy mengkol deui rek balik ka imahna. Teu lila oge Bimarah teh geus anjog ka hareupeun imahna. Bereh ku Bimarah katempo aya munding ke depan dina hanapeun batal jambu. Bimarah kaget. Eta munding saha nu munding hareupeun imah aing? Ngeunah bae eta manusia teh panununda bae. Itu ngadon ngising deui sagala keuleuh teu aing mah. Cek Bimarah ambek disangka mah aya jalma nu ngahaja nu munding hareupeun imahna. Anu padahal munding teh munding si Ekek anu pamere Ambu Edo teh. Saking ku seueur-seueurna Bimarah tuluy ngadeuketan munding. Breh taina meuni pabalatak. Da meureun munding teh geus sababaraha kali ngisingna. Atuh Bimarah teh beuki ambek. Dasar asahiah manusia teh. Ari sangeunahna bae nu munding hareupeun imah aing. Eta taina eta. Kalau pabalatak kitu lepaskeun sia ku aing mah. Bimarah katempo rurat-reret siga aya nu diteangan. Breh teu jauh di manehna aya dahan jambu. Lumayan gede. Kot ku Bimarah teh dicokot. Sanggeus kitu Bimarah ngadeuketan deui munding mukaan talina anu dibuleutkeun kana dahan jambu. Sanggeus talina lesot ku Bimarah munding teh dibabuk ku dahan jambu kana tonggongna. Hus, ini cia kaditu munding elo. Cek Bimarah bari ngababuk tonggong munding. Atuh munding teu leuwas sigana mah tuluy ngapertek lompat. Ku Bimarah terus ditanggoran digebah. Atuh munding teh beuki jauh bae lompatna, beuki jauh ti imah Bimarah. Dasar munding teh nyaho dicadok sia, ngadon modal di karang imah aing. Baeuna oge saha nu gablegna? Sangeunahna pisan nu munding teh. Cek Bimarah bari tuluy lempang rek ka dapur liwatna ka pipir imah. Ari di jero amben si Ekek PRT jeung nu sejenna masih keneh ngarariung ngarobrolkeun kajadian keur peuting anu bener-bener aneh. Lain ari kuring mah tetep asa penasaran ieu teh. Sok geura pikiran. Kakaraeun pisan aya sora kuda asup ka jalan lembur mah lain. Atuh da jalanna ge di mana coba? Kapan lembur urang mah sakolilingna ge walungan.
cukangna oge leutik sempit teu mungkin aya kuda bisa asup ka jero lembur urang mah, cek Mang Ijo mimiti kadenge cumarita. Pugul mah di pikiran mah mata kriet atuh Mang Ijo, tapi da kuring mah jelas mah eta pasina ge kuda siluman Mang Ijo. Sigana mah aya nu nyupang di lembur urang teh, tembal rubiahna Pak RT. Sakadapan mah kabehan katempo ting harulang. Ya, masih kami oge boga pikiran kitu atuh. Tapi dah kira-kira saha anu di lembur urang munjung teh. Kapan kabehan oge rata kahirupan ge. Ngan rada mincul kumaha kapan bahara dia bae. Moal kitu bahara dia mah anu beungarna tina munjung. Terus udah sok padur bae nuduh teh. Cacan bukti, cek Pak RT ngagebes pamajikanna. Keur kitu korotrak. Kadenge sorok panto dapur sadae nu muka. Si Horeng Bimarah anu kakarek datang asupna liwati tukang. Si Ekek meuni curing hak. Tah mah dongkap sikeuna mah. Tos di mana heula nya cenah milami teuing. Cek si Ekek bari jung nangtung terus lempang ka tukang rek nyampeurkeun ka indungna. Ari Bimarahna barang asup ka dapur teh katempo meuni luas. Lantaran si Horeng cai nu keur ditaheur teh sigana teh geus ngagolak ti tadi. Halah sigana mah geus ngagolak ti tadi cai teh. Ari situ tadi nganaon bae gawe teh atuh. Untung eta panci aing teh sampe copong. Cek Bimarah bari terus rawah riwih muru kana hauk, kot kana ketel, kot kana sisiuk tina batok, tuluy buru-buru cai anu geus ngagolak teh dieurihkeun kana ketel. Sedengkeun loket pamere ambu edohna anu loba duitan teh meureun ku sasah-sasahna padubruk bae ditunda dina hareupeun hawu. Ari api keur mebujana gede, atuh loket Bimarah teh kasambar ku api, kur hurung kaduruk. Ari Bimarahna mah tacan ngeuh lantaran keur sibuk keneh nyician cai kana ketel. Keur kitu kudu nyung si Ekek nyampeurkeun. "Mak, tos di mana heula geuning lelating atuh?" tanya si Ekek. "Tos di mana? Tos di mana? Atuh tos di warung meuli kopi. Ari maneh gawe teh naon bae sia tadi? Cai ngagolak ti tadi diantep bae. Untung siapa cik kami teh sampe copong." Tempel Bimarah bari tuluy bae nyarekan ka si Ekek. "Atuh dawing mah teh apal, Mak. Loba tamu tuh tadi teh. Malah aya bahara dia jeung awedoh sagala tos di dieu. Tas naha bari oge jang magarjul ka dieu teh?" Cek Bimarah siga nu teu resep ngadenge ambu edoh jeung bahara dia tos ti darinya teh. "Ih nah si Mak, siga nu teu resep ngadenge bahara dia jeung ambu edoh ka dieu teh. Ulah kitu, Mak. Eta jelema teh baru niat hade kawin teh. Geus ganeng si asu tadi, bukan niat hade kumas ya. Jangan menulus tunjung gitu, komo eta pamajikanna ka kami nganong paribasa nyebut terang ondel-ondel bae ka kami teh. Ji ari emak. Ya, bahara dia jeung ambu edoh teh kada dieu. Bener-bener bukan niat hade, tos karalayan maksudna mah lantaran ngadenge emak mau teh. Malah mah ieu emak. Ngalian oge sampe mere munding sagala aku bager-bagerna ka uing. Cek si Ekek, gimana ngarenjag ngane kitu teh. Terus mencerong ka si Ekek. Nu bener sih yang ngomong teh tadi. Atuh bener, Mak. Tuh sing teu percaya mah muningna oge dihareup ditalian kana handap nakal jambu. Bimarah beuki molongo. Jadi nu maneh muning nu aya di handap nakal jambu teh su tadi? Nyan uing. Bener nu maneh? Ih ari emak bener atuh uing. Malah jangan kanang oge dibere duitna ku ambu edoh. Cek si Ekek deui. Bimarah ngahulung deui bae bari tuluy nepak tarang. Si Ekek heran. Nah kalau nepak tarang kitu, Mak. Gawat udah beuningna su tadi. Gawat si kabur-kabur manten jauh. Si Ekek heran. Emang aku mah kitu, Mak. Da moal mungkin pas ada ngomongin lagi talian. Geus tong ngomong sia tadi gawat udag. Kumaha tadi dilepaskeun, tuluy digebah atuh disangka teh lain muning maneh. Geus kali itu gawat udag su tadi. Cek Bimarah ngade kitu si Ekek olohok. Jadi muning teh dilepaskeun ku Mak. Nya gawat udag di kali itu. Cek kami oge kami teh nyaho. Gawat udag. Cek Bimarah si Ekek garu-garu teu atul. Areuh kali Mak. Boga indung teh nganyeun we pikaseuleun. Cek si Ekek. Ambu edoh balik morongos. Ngomongan sia tadi. Sia dusun ka kolot teh. Cek Bimarah bari tuluy kot kana suluh rek dipake ngababuk si Ekek. Tapi si Ekek na buru-buru lompat. Teu mah ampura uing mah rek ngalakuning. Cek si Ekek bari tuluy lompat kabur. Bimarah gregetun. Haru aing mah aya bagja teh daulat. Aya nu mere munding ka digebah deui ku aingna. Kituna mah tuh si Sutadi nu salah nama teu becak aing. Cek Bimarah. Keur kitu Bimarah keingetan deui kana loket pamere ambu edoh. Haru ada dekat aing di mana nya anu pamere si Nur Tunjung? Kapan loba duitan eta teh? Cek Bimarah bari tuluy luak lieur neangan loket. Barang ret kana hareupeun hawu, Bimarah mending renjag kaget. Matana molotot, katempo loket teh geus jadi arang kaduruk ngan aya sesa saeutik. Atuh leket teh Bimarah teh mending leket teh leuleus. Ba, lapur atuh duit aing teh. Pak RT, tulung. Cek Bimarah tuluy leunggerak bae kapiuhan meureun ku baluas-baluasna.
Pak RT jeung sejenna anu masih keneh ngarariung di hareup kaget barang adanya sora Bimarah anu minta tulung teh. Kabehana geuwat ngarorejat lalu lompat ka dapur. Orang breh atempo Bimarah teh geus ngagoler teu empes-empes. Kabehana meni aroloho. Bu, eta kunaon ya Bimarah? Bu ayeuna mah beneran mautna teh. Mang Ijo. Cek Pak RT bari olohok. Nu sejenna oge masih keneh arolohok. Leuas meureun nempo kaayaan Bimarah kitu teh, cag urang tunda heula. Hapunten kasadayana, sateueur acara dongeng dilajengkeun sapertos biasa pribados bade ngintun salam heula kana tos komen anu tos ngarojong ka channel Budaya Sunda Pandenengan. Kayak piatur salam anu kaheje ka Teh Emi Suhaemi anu lenggihna di Kuningan Paliwetan. Hatur nuhun Teh Emi tos ngarojong channel Budaya Sunda Pandenengan. Teras nyai kuncen sareng aku kuncena. Atuh ieu mah tos pasti ngarojong pisan. Kuncen BSP duanana oge. Hatur nuhun nyai kuncen ake kuncen. Teras Teh Wiwin di Taiwan. Teh Dewi Novia Sagita di Cigugur. Teh Epa Siti Habibah di Kuningan Palih Kidul. Hatur nuhun Teh Dewi Teh Epa. Mamahna Andri Maulana di Karawang. Hatur nuhun. Pamit lepat ka pengurus di Dubai nya Mamahna Andri. Teras Teh Eni Suhaini di Batam. Hatur nuhun Teh Eni. Kang Setiabudi di Bandung. Hensu Mayang Sunda alias Neng Heni teh di Lembang Bandung. Hatur nuhun Neng Heni. Teh Linda Imut di Bandung. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya. Kang Prabu Arjuna di Banjar. Doyok di Pada Channel di Ciledug Banten ya sareng Ibu Yayah Manawi. Kang Ruslan Channel. Hatur nuhun Kang Ruslan Channel. Ibu Yayahna, alhamdulillah Ibu Yayah. Hatur nuhun tos ngarojong pisan channel Budaya Sunda Pandenengan. Kang Eki Ginanjar Bandung. Hatur nuhun Kang Eki. Kang Eka Bambang Kamajaya di Baleendah. Hatur nuhun. Sri Hartati, Teh Sri Hartati hatur nuhun pisan ya tos ngarojong channel Budaya Sunda Pandenengan. Kitu deui Teh Suyati M. Hatur nuhun. Teh Iis Juliani. Hatur nuhun sareng Teh Tami Malihah di Camis. Mudah-mudahan sadayana dina Ginanjar kawilujengan dimudahkeun rezekina, diparinan kasehatan salalawisna. Mangga dongeng urang lajengkeun deui. Ayeuna caturkeun heula kaayaan Ambu Edoh anu harita 4 menit ibu ranjat lantaran sieun ku Bimarah anu disakana jodik teh. Sampai ka hiji tempat Ambu Edoh eureun lompatna napasna haeho tuurna karasa leuleus. Aduh dasar persaing mah. Nah, make panggil jeung jurik si ondel-ondel sagala tuh. Cek Ambu Edoh bari napasna haeho. Nu kituna mah si Abah tuh dah. Aing mah boga salah kitu ka pelejog pisan. Hayang selamat bae sorangan, teu mikiran ka pamajikan mah. Untung aing teh masih kena selamat, teu sampai dicekek tak aku jurik si ondel-ondel. Heuh, tapi najan kitu aing teh jadi merugi gede. Geus mah kaluar munding jeung biaya jangkandang sagala. Ayeuna duit aing nu 300.000 dina loket dibikeun kabeh ka si jurik ondel-ondel. Harus 10 kali lipat ieu marugina ge. Gerentas Ambu Edoh guguluna. Ambu Edoh tuluy beurek diuk ngatur napasna anu karsa eungap balas lompat teh. Kur kitu katempo aya jalma-jalma pating alabring bade jeung gegerendengan. Ambu Edoh curing hak. Aya naon eta jalma meni pating alabring kitu? Gerentas Ambu Edoh. Ambu Edoh udang deungeun muntang kana dahan tangkal. Tuluy gera-gero ka jalma nu keur ngalabring leumpang. Aya naon Mang? Aya naon? Cek Ambu Edoh bari lempang nyamperkeun ka jalma anu keur ngalabring. Aya kajadian aneh Ambu. Tuh di tompokna kulisi. Kajadian aneh naon tadi mah kulisi teh Mang? Cenah mah anjeun kulisi kanyawan paeh, tapi bugangna rubah jadi tangkal cau Ambu. Yah, moalnya tuh Mang. Atuh duh ka Ambu. Da kuring oge pugu karek nempo. Tembal eta jalma bari terus bae lempang deui nyusul batur-baturna anu geus jarauh. Ambu Edoh ngaulang sajongjongan mah. Aneh. Mal enya nya. Aya bangke anjing robah jadi tangkal cau mah. Aing jadi penasaran. Cik kenpo aing hayang nyaho. Gerentas Ambu Edoh bari tuluy leumpang incik nyusul jalma-jalma anu rek indit ka imah kulisi desa. Terila Ambu Edoh jeung sejenna geus anjog ka hareupeun imah kulisi desa. Bareh katempo jalma-jalma teh geus ngagarimbung di tukangeun imah kulisi. Heuh, bener geuning eta jalma-jalma meni rame kitu. Naon sih sabenerna? Cek Ambu Edoh bari tuluy sesergel ka hareup. Minggir, aya naon sih sabenerna? Cek Ambu Edoh bari sesergel. Leungeun nyengkang-nyengkangkeun jelema. Atuh jalma-jalma meni seueul. Kadenge jalma-jalma teh aya nu gugulunuk lantaran indung sukuna anu kainjak ku sandal jungkung Ambu Edoh.
Aduh burung sia sugan. Iya maka sagala-sagala ieu cokor aing jadi sia. Cek jalma anu gugulunuk. Tapi ku Ambu Edoh ngan saukur direret tuluy bae sasregal deui ka hareup. Dasar kucek sia. Muga-muga bae didebok tetelo tah sia manusia teh. Cek jalma anu kainjak sukuna tadi gugulunuk deui bae. Ari Ambu Edohna caturkeun bae geus nangtung panghareupna preh katempo dina juri imah kulisi aya bugang anjing. Tapi ngan katempo huluna bae ari awak jeung sukuna mah geus robah jadi tangkal cau. Di pinggirna ngaguler tulang hayam, sigana mah eta tulang hayam teh kurut digurugut ku anjing. Ambu Edoh meni olohok nempo kana kajadian eta teh. As aneh-aneh teuing, mangkara aya boga anjing bisa robah kitu jadi tangkal cau. Cek Ambu Edoh bari olohok. Ambu Edoh panasaran keneh gigisik panonna sababaraha kali, tapi tetempoana angger bae. Bugang anjing teh ngan saukur katempo huluna bae ari suku jeung awakna mah geus rubah jadi tangkal cau. Ambu Edoh mending abiri gidig. Keur kitu kadenge aya saurang jalma anu nanya ka kulisi, "Ieu teh mimitina kumaha PJ? Asa kakareun teuing kajadian kos kieu mah? Aneh bener-bener aneh ieu mah PJ." Cek salah saurang jalma anu ngaran Mang Tamin. "Oh, kuring heran Mang Tamin. Ari tadi usuk kuring teh rek ngidikan situ Mang. Maksudna mah rek diparaban. Kuring kaget situ Mang teh geuning kabugigag jadi bugang. Geus euras deui sigana mah geus lila paehna teh." Cek kulisi nyaritakeun kejadian. Ari basa mimiti kapanggihna kayana geus kieu PJ. Nya maksud teh geus robah sabagian awakna jadi tangkal cau tante. Cek salah saurang nu sajena. Teu tadi mah Mang Diman. Mimiti robahna mah basa Mang Jaja nyamper ka dieu kasaksian ke robahna ge ku Mang Jaja. Kuring jeung Mang Jaja oge kalah ngarasa ruas atuh. Eta Mang Jaja mah meuli kalah wakauk cocorowokan. Ya bener, kuring oge kalah ngulinding ul punduk teh. Robahna teh setik-setik. Mang Diman, jalma anu ngaran Mang Jaja ngabenerkeun omongan kulisi. Sakabeh jalma anu aya di dinya pating harulang kitu deui Ambu Edoh. Masih keneh holohok nampok kana bugang anjing anu aneh. Nya bet aya-aya bae nya. Di lembur urang teh jadi loba anu araneh kieu atuh. Keur mimiti peuting tadi, kapan karasa meureun ku kabehan. Kayan asa keung pisan. Kuring mah ngadenge pisan eta sora kuda jeung sora anjing asa rame ngulilingan lembur. Padahal mah kapan asa mustahil aya kuda bisa asup ka lembur urang mah lain. Cek jalma anu ngaran Mang Diman. Puguh kuring ngadenge. Malah meuni jentre pisan sora kuda teh. Da sigana mah lain kuda samane atuh, pasina oge kuda siluman. Sigana mah anu munjung di lembur urang teh. Nya meureun kuda teh kuda gulang-gulang, rek neangan wadal sigana mah. Cek salah saurang. Atuh ngadenge obrolan jalma-jalma kitu, Ambu Edoh teh meuni bae beureum beungeutna. Ceulina oge karasa panas. Karasa kubarehna jalma-jalma teh rarasana mah keur ngaromongkeun manehna. "Beuh cilaka. Buah-buah jalma teh caruri ka aing ya. Kapan di lembur ieu teh aing nu pangmengkarana teh. Buah-buah caruri ka aing." Kerentos Ambu Edoh bari jeung rarasana samar pola. Maklum atuh jalma boga salah. Keur kitu kadenge sora kulisi ngomong deui. "Lain ada eta puguh kuring ge jadi asa kaingetan ieu teh. Keur peuting sora kuda teh asa ngulilingan bae mah kuring terus kadengena eureun di tukangan imah nya di dieu maksudna teh. Teu lila kadenge sora situ Mang magogogan sababaraha kali. Teu liles teu kadenge deui. Bobo anjing kuring teh paeh dibawa ku siluman nya. Nya meureun jadi wadal siluman maksud kuring teh." Cek kulisi nu aya di dinya. Kabeh pating harulang deui bae tuluy pok kadenge anu nyarita. "Bisa jadi PJ. Bawa-bawa anu rek kawadalkeun PJ tapi nu apesna anjing. Lantaran teu mungkin atuh siluman yang anu wadal anjing mah. Cek kuring mah pasti jalma nu bogana nu rek diwadalkeun mah. Nya PJ, cik inget-inget bisi basa kamari aya nu mere dahareun atawa duit PJ." Bener PJ. Da cenah di zaman nu ngawadalkeun mah sok mere cicirenna teh ku duit atawa ku dahareun. Cek jalma nu saurangna deui mahiran. Kulisi ngahuleng ngadenge omongan kitu teh. Teuing keur nginget-nginget atawa kumaha ngahulengna teh. Atawa teuing meureun ngarasa baluas. Di sajen pihak Ambu Edoh anu masih keneh aya di dinya beuki ngarasa keketegan hatena. Lantaran sieun jalma-jalma teh caruriga ka manehna. Nah geuning bisa kejadian kitu nya. Nah gulang-gulang Prabu Durakumaha teh salah nyokot wadal sugan tak kumaha. Geuning anjeun kulisi nu paehna. Jeung aneh deui paehna oge. Kerentos Ambu Edoh bari beuki samar pola. Ke kuring asa diingetan ieu. Ari tadi kejadian tadi usuk cenah kabejakeun mimah teh mau dicekek jurig. Tapi kanyataana mah pan hirup keneh mimana teh. Dengan saukur kapiuhan. Buah-buah ya PJ aya hubunganna jeung anjing anu paicin paeh teh.
Cek salah seorang deui, barang ngadenge anu ngomong yeun Bimarah teh teu maot, atuh Om Edoh teh beuki luas bae. Be cilaka, si horeng ondel-ondel tatacan cenah. Tapi nu mendadak lah anjing. Nah bisa kitunya. Waduh aing mah rugi gede atuh lamun bener teh. Keun aing geus rugi mere munding, nya duitna ongkoh dibikeun kabeh ku aing teh. Terus dia kumaha Prabu Duraku malah meureun ngambek pisan ka aing ka si Abah. Kumaha lamun geus kieu nya? Kumaha lamun manehna teu tarima? Terus aing atau si Abah nu dibawa ka nagara siluman ke peuting? Kerentos Ambu Edoh leng sirahna karsariet nyut-nyutan ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.